OTW ngumpul-ngumpul ka imah almarhum emak. Nah, jadi caritana poe ieu nek ka imah emak alhamdulillah rek kumpul kabeh dulur-dulur anu ti Serang, anu ti pokona mah ti unggal juru sekelok beh. Tah tidak lupa di dieu aing siap-siap heula atuh heudak ieu dianterkeun ku salaki ja soalna usim hujan. Lain teu bisa aing ge sorangan cuman jalan ka lembur aing mah ka lembur almarhum emak eta mah ekstrim dak atuh heueuh bae dak ti dieu mah tah deuleu nyeok bae nyaku ngeunaheun ieu jalan pan leeh bari jeung pemandanganna ge beuh be pokona mah atungeun ulah senang-senang dulu barudak jadeuh tah jalan menuju ka lembur aing mah pan kuburuk budak mentakeun aing mah sok sieun lamun sorangan bae komo mawa anak heuh barudak deuleu doang lautan bae pan jalan ka lembur aing mah henteu aing mah dak teu nyindir sasahangeun lamun kasindir mah atuh alhamdulillah bae dak sugan aya perbaikan deuleu burung aing ieu ngabelaan turun dia heuh dak atuh sieun aing sieun nogar heja nyawa mah eueuh beulieun mending keneh aing leumpang bae jadeuleuk keadaan ge doang kieu pan rambijud atuh wayahna bae ka pamarentah rada dideuleu dilirik tah tidak lama-lama ieu aing geus datang ka imah almarhum emak atuh heudak walaupun heuh geus eueuh indung tapi kan nyah jeung dulur mah urang tetep kudu kumpul tah di dieu ge aing ngabongkar-bongkar ieu aing mawa sayuran mawa tomat mawa bonteng mawa ekol atuh pokona mah dak heueuh sok pan makan-makan teh laju mah pan ngeunah ieu aya lalap mah jeung aya sambelna pangaruh bae mirasa teh kana dahar ge tah kadeuleu nyah ieu dahar atuh heuh dahar ge dak make daun bae japan lain deui rasana make daun mah aya komo ieu bari jeung lobaan ku masa Allah bae tah deuleu ieu heesna ge dak dientep ai ku lobaan mah pan ieu warga negara Indonesia ngeun alhamdulillah nya bisa kumpul.